sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi tabarakatuh lan salatina sahabi rasulillah ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalihil karim wa adhim sultanik. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa akhluf ala kulli ghaibatil lana minka bi khair. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza damban illa ghafarta wa la aiban illa starta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la tiflan illa rabbaita wa salata wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita wa yasartaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halan thayyiban wa mutaqabbala. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu ari makalah as-sabi'atu anu ka-7 wal arbauna jeung 40 makalah anu ka-47 nuluykeun tina makalah anu kamari. Makalah anu nyaritakeun kana seseorang anu cinta karena Allah. Eta ani Nabi diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi tamuga tetep ka Kangjeng Nabi as-salatu ari rahmat ta'zim wassalamu sareng kasalamatan. Naon annahu kana saenyana Kangjeng Nabi eta qala parantos dawuh Kangjeng Nabi. Sidqul mahabbati ari benerna resep. Sidqul mahabbati ari benerna cinta eta fi talati khisolin dina tilu pirang-pirang pakarti. Ayahtaro kana yen milih si jalma, ayahtaro kana yen milih si jalma kalama habibihi kana ucapana kakasihna si jalma, ala kalama habibihi kana ucapan kakasihna si jalma, ala kalami ghairihi ngelehkeun atawa manderikeun kana ucapana saklian ieu Habib. Wayahtaro ajeng milih si jalma mujalasata habibihi kana ngariungan kana ngarejengan kana lulungguhan ajeng kakasihna ieu si jalma ala mujalasati ghairihi ngelehkeun kana ririunganana saklian ieu Habib. Wayahtaro jeung milih si jalma ridho habibihi kana karidoan kana kepuasan kakasihna si jalma ala ridho ghairihi ngelehkeun atawa manderikeun kana karidoan salain ti Habib. Fa innaman karna saenyana jalma ahabba anu mika cinta si jalma syai'an kana hiji perkara fa huwa mangka ari jalma eta abduhu budakna ieu syai'. Makalah anu ka-47 diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi parantos ngadawuh sidqul mahabbati fi talati khisolin. Kebenaran tanda benerna cinta seseorang eta katingali tina tilu perkara Kangjeng Nabi teh. Soalna pan sok aya kieu geuningan masalah mun mubalik atawa dai. Almar'u ma'aman ahabba atau ata ma'aman ahbab tak. Seseorang engke bakal dihijikeun teh jeung jalma anu dipika cinta ku manehna geuning. Tatkala urang cenah geus cinta ka Kangjeng Rasul nya urang bakal dibarengkeun jeung Rasul ngomongna teh kitu. Eta na teh naon nya makalah teh biasana gitu. Ngan di dieu ku Kanjeng Nabi dicaritakeun naon atuh tandana urang supaya bisa dianggap cinta urang teh bener mun ka Kanjeng Nabi teh mah ka Kanjeng Nabi kumaha cirina ayahtaro kalama habibihi ala kalami ghairi. Anu pertamanya eta urang selalu mementingkan kana ucapan kana dawuhna Kanjeng kana dawuhna kakasih urang kana ucapan anu dipikaresep ku urang mandeurikeun atawa ngelehkeun kana ucapan anu sejena.
Enak kali gitu urang katakan resep-resep kasahan nya resep teh lain ka jelema hungkul gitu bangsa dek naon lah orang jadi supporter atau jadi naon eta bisa termasuk Pak bisa termasuk pek we anu terngiang-ngiang dina hulu urang dauhanana jalma anu paling dipika cinta non jalma anu aya dina sirah urang pasti ucapan-ucapan jalma anu dipika resep ku urang naon urang enak resep naon katakan pasti dina heureuy tuluy memeh molor kapikiran teh pasti eta nu kapikiran teh sabab naon ya urang geus resep sedengkeun pan cek tadi hadis tadi anu sering ditepikeun kumaha ari ngaran-ngaran jelema mah dibarengkeun jeung jelema anu dipika cintana punten-punten heug ditakdirkeun jelema anu dipika resep ku urang teh engke panggih di padang mahsyar teh naon ditakdirkeun jadi jelema nu goreng urang teh geus kagok resep ka manehanana nyawa ya eta jadi almarhum aman habba teh lain pangbubunga hungkul asli nama eta teh nya tatkala cinta urang benernya aman meureunna tatkala cinta urang dibandingkeun jeung nu lainna geuningan eleh jeung cinta ka Kanjeng Nabi teh nyawa ya naon cenah kitu jadi dinyata aya tafsir aya tahdir aya pangbubunga tatkala cinta urang bener aya tahdir pangnyingsieunan karena dauhan kakasihna tuluy wayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi seseorang anu benar-benar mencintai karena sesuatu pasti lebih memilih babarengan jeung manehanana cicing di tempat anu aya manehanana ngelehkeun karena tempat-tempat anu sejenna jadi orang ulah nya kudu sadar jadi orang teh bukan berarti orang salah atau naon heuda masih kene kieu geunian urang mah aya Persib kana ngaji teu pati eta teh sorry lah eta jadi antara cinta urang kana Persib jeung kana ngaji eta teh beunang katakan beureun nya tatkala ayeuna Persib teh nyafaatan ka urang ada kumaha gitu da salah gitu ngaran-ngaran jelema mah pasti lebih memilih tempat anu aya hal anu dikaresep ku manehanana tuh oleh kieu lah Ustaz enak mun wow ada Nisa kewe sareng babah sih bener ya mah jadi pribadi nya ieu mah urang muhasabah bareng-bareng we muhasabah bareng-bareng bener kewe kamu sareng babah lah versi beulawe kadang pada mah leuwih penting salat ya doa versi moal ditanya di akhirat atawa cintana kana naon kana pamarentahan ayeuna pan di geroan salat mah Allahu akbar wah nyase kalem nah ada di geroan kudunungan mah 2 jam sampai meh waktuna geus aya di ditu eta teh cinta urang teh tadi patut dipertanyakeun euy eta teh salah kitu jadi kalam dauhan anu jalma anu pika cinta ku Allah jeung omongan juragan urang teh wah eta teh leuwih keuna juragan urang siapa ari Allah akbar lah kalau we Allahu akbar lu pasti trek main ya kamari yeuh mah tuluy wayah taro ridho habibihi ala ridho ghairihi selalu memilih kana karesep kakasihna si jalma ngelehkeun kana karesep anu lainna sok we udah pernah ngalaman ngorang meureunna wayahtar ridho habibi ala ridho ghairihi ya selalu memilih kana kepentingan jalma anu dipika cintana paduli teh cek batur goreng patut paduli cek batur manehanana goreng adat da geus nya amanya kitu we naha fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh seseorang anu geus mati-matian geus naon geus naon atuh geus cinta kana hiji perkara mangka jalma eta bakal jadi budakna perkara eta bucin-bucinna da nyaan geuna lamun ke salat lagi mongan wae itu seseorang eta cinta nya eta mah was-was ya koyali aya we mongan gitu lain sugesti urang teu husu pas sedengkeun definisi husu teh naon kamari dina safina menghadirkan hati karena naon-naon dibaca ai bewir maca bismillahirrahmanirrahim ai hulu ka menawa husuan eta teh nya
Pirana masa ayeuna ada iftitah nya teangan lah anu zaman Google. Teangan naon si hartina eta teh. Tuluy Al-Fatihah, tuluy surat nu dibaca supaya naon? Kayak pabaliut, memang begitu teh. Pabaliut kumaha? Lima saja jadi masalah balelo yang nanti gitu pada gitu. Moal geus biasa mah. Biasa teh namanya. Jadi sirah teh moal ka mana we fokus karena bacaan. Karena kana mun kana lapadna dibaca kumaha. Kenapa anu dibaca kumaha? Kan istilah jadi kan harus di pikiran. Boleh, tenan naon. Apa artinya gitu. Jadi fokus nanti karena bacaan, tenan naon. Namanya fokus gitu. Harus itu. Da geuningan ngaraksa bacaan Fatihah teh pan rukun lain termasuk kana rukun salat. Aya maca Fatihah. Sedangkan dina Fatihah teh pan aya tasdidna geuning. Tasdidna kudu diraksa. Tenan naon masuk. Termasuk tumanina. Termasuk khusuk. Resep lobaannya euy. Kitu nya man ahabba syai'an fa huwa abdu, seseorang anu geus cinta kana hiji perkara maka yakin bakal jadi budak eta hal. Wa qala jeung ngadau sa Yahya Imam Yahya Ibnu Muadzin anu jadi putra lalakina Imam Muadz Yahya bin Muadz wa mitqalu khardalatin jeung ari umpamana siki sawi. Naon siki sawi teh? Sawi teh sasin. Ya, anu hidung leutik geuningan, hidung leutik. Pokona mah khardalin teh aya nu ngahartian biji sawi, aya anu ngahartian mun Jawa mah semut buda teh sireum anu pangleutikna. Amun zaman ayeuna mah kontemporer aya anu ngahartian atom. Jadi hal paling kecil ya, hal paling kecil. Tak umpama hal paling kecil anu aya di alam dunia min hubbillahi nyatana tina cinta ka Allah eta habbu leuwih dipika cinta ilaya mungguh kaula min ibadati sab'ina sanatan tinimbang ibadah 70 naonana sanatan tauna. Sehingga Imam Yahya bin Mu'adz ngadawuhkeun seseorang anu mempunyai rasa cinta ka pangerana sok sanajan ukuranna teh ukur sagede atom tapi cintana teh bener. Jadi maksudna teh mentingkeun kana anu dipika resep ku anu nyiptakeunana ngelehkeun ka anu lain. Eta leuwih dipika cinta ku kaula daripada ayeuna jelema anu ibadah 70 tahun tanpa aya rasa cinta. Jadi salat teh nya eta teh anu transaksi teh geunan urang mah. Gusti abi salat supaya rezeki abi lancar. Eta teh. Itu nomor 2 Naon? Jelas, apana kamari teh ya. Jadi tatkala ieu lain urang ieu mah naon ngabedakeun hakullah jeung hak adami ya. Jadi mun makom teh mah makom syariat jelas lah. Ari pamajikannya patut dihormati, meureunna patut diturut, patut kumaha. Tapi masalah cinta urang ka pangeran kelaanan. Mun ayeuna ieu katakan firman teh kur resep-resepna maca Quran. Digeroan ku pamajikan tapi bukan berarti perkara anu sangkut pautna jeung nyawa, harta, tuluy keprawirannya. Prawiran teh naon atuh? Harga diri lah, bisa harga diri keprawiran teh. Tah teu nyangkut kana tilu hal eta digeroan tuluy teh mikir. Urang maca Quran ngabantuan datang kana geroana pamajikan eta hal anu alus. Sabab naon Kangjeng Nabi sendiri marentah yen urang teh kudu ngahormat kanu jadi pamajikan. Sabab naon lancarna rezeki urang eta aya dina kabungahna pamajikan. Urang teh mikir gitu, tapi dipikir-pikir deui, urang ayeuna keur maca Quran deui. Ari keur maca Quran hakikatna urang teh ngobrol jeung Allah, Pak. Ari Quran teh kalamullah. Pamajikan makhluk, ieu Quran Allah. Saya urang maca Quran. Seperti gitu. Saya mah pamajikan teh informasi ngageron video gitu nya. Manyon ganggang teh gitu. Tatkala kitu geus datang. Tatkala gitu. Geus asli. Ulah-ulah nurutan Imam Syafi'i moal kataekan asli. Pan Imam Syafi'i mah kitu digeroan ku pamajikan, ayeuna ku anak, pamajikan makhluk. Tuluy anak makhluk keun nepikeun ka sapoe sapeutingna teh Imam Syafi'i mah tamatan Qur'an teh 2 kalinya. Lamun Imam Malik mah sakali nyaeta dina 2 salat tahajud 2 rakaat salat tahajud teh. Riwayatna teh.
Saya bayangkan atuh Allah 15 juz. Sarakaat. Unggal poe eta teh. Unggal poe matakan ayeuna kacida lamun aya jelema naon ayeuna nyokot makalah imam gitu. Enggak saya urang mah kembali kana Quran jeung hadis har. Nya dicokot keterangan aja lah model kumaha eta nu jadi caritakeun eta karek contoh kecilna. Karek contoh kecilna. Matakan ada teu kumaha percaya. Tinggal salat sunat di Mekah kumaha kitu. Pokoknya gitu nepikeun ka dina 2 rakaat nepikeun ka satamatan pernah ningali gitu anu salat nalila. Oh, ada itu mah salat kaji ke di buru-buru. Oh, katanya di buru-buru. Kali sehari atas. Mantap kulhu ya. Tadi salat 3 kali 5. Gitu lah. Jadi maksudna orang dina cinta eta dina hubungan eta aya Allah hante naon urang berbuat, urang bertindak, urang berhubungan atas dasar dalil anu aya. Jadi lamun tina hadis teh mah oh geuningan aya hadis anu marentah seperti kieu heuk urang dilakukeun. Oh geuningan aya hadis anu ngalarang kieu sok sanajan urang hayang ngalakukeun tuluy kurang diturut tah kalakuan urang seperti kitu eta teh atas dasar cinta. Bisa digambarkeun kitu. Siga nu eta ning nu saha Imam Ahmad Al-Badawi teh sering lah eta diceritakeun digawean ku tatanggana sugan ambek sugan naon panteu urang mah kikian teh hubungan jeung maneh tatangga urang tuluy Kangjeng Rasul geus ngadawuhkeun lamun bener urang iman ka Allah jeung ka poe akhir mangka pek hormat anu jadi tatangga urang mah sok sanajan digawean atawa kumaha ge moal ambek urang mah bunga sabab naon bisa ngalaksanakeun kana perintah Rasul. Ya gitulah. Jadi nah kisah-kisah ulama zaman baheula gitu anu bener-bener dina ngamalkeun cinta dina setiap perkara na teh gitu. Ya minimal pernah lah urang mah, minimal pernah. Bukan berarti kudu ideal unggal poe seperti kieu lain. Ada moal kataekan kurang-urang mah tuh. Itu tanya sehingga atas dasar cinta jalma anu dina hatena aya rasa cinta sok sanajan sagede sireum leutik sagede atom eta leuwih alus mungguh Imam Yahya bin Mu'ad daripada jalma anu ibadah 70 tahun tanpa aya rasa cinta. Wal maqalatu jeung ari makalah ataminatu anu kadalapan wal arbauna jeung 40 eta an Wahbin diriwayatkeun ti Imam Wahab ibni Munabbihin anu jadi putra lakina Imam Munabbih al-Yamani anu bangsa Yaman radhiyallahu muga-muga ngaridhoan saallahu Allah anhu ka ieu Wahab bin Munabbih. Naon anu didawuhkeun maktubun kana pangdawuh maktubun fit Taurati ila akhirih. Maktubun eta anu ditulis fit Taurati dina kitab Taurat. Al-Harisu fakirun nyatana dauhan al-harisu fakirun. Al-harisu ari jalma anu kadederemes naon kadederemes kadademes al-harisu ari jalma anu kadademes eta fakirun jalma anu fakir ayat tolibu tegesna ari jalma anu butuh li syai'in kana hiji perkara bijtihadin kalawan sungguh-sungguh fi isobatihi kana menangkeun eta perkara eta fakidun mangka anu kosong mangka anu disepikeun lima kana perkara yahtaju anu dibutuhkeun anu ngabutuhkeun ieu talib ilahi kana emak. Nah dina kitab Taurat riwayati Imam Wahab bin Munabbih nyaritakeun aya dauhan kieu al harisu fakirun seseorang anu genaheun muradi nama deui ambisius. Harisun teh jadi bersungguh-sungguh nate overthinking gitu. Ambisius. Overthinking naon atunya? Beda. Heupan bedanya ayeuna urang mun dudunya teh mah dudunya jeung dudunya teuing. Beda meureun. Tah mah dudunya teuing gitu. Ambisius.
haris naon atau bahasa Sunda nu geunaheun mah kada demes kolot juga sok kada demes teuing cenah kada demes. Seseorang anu boga sifat kada demes mangka otomatis manehanana hakikatna jalma anu fakir. Nah, ayat talibul syai'in bijtihadin fi isobatihi. Seseorang anu nuprih kana hiji perkara barijeng ijtihadin benar-benar supaya mendapatkan eta hal faqidun lima yahtaju ilaihi mangka otomatis jalma anu kitu bakal dikosongkeun tina naon wae anu dipika butuh ku manehanana. Kieu atuh. Jelema lah urang anu hirup. Hakikatna urang keur hirup ukur butuh naon. Urang hirup, ayeuna hirup sapopoe, butuhna anu penting, anu primer butuhna naon? Duit. Loba duit tapi kadahareun kita. Bisa hirup moal kira-kira lah. Moalnya. Urang ukur butuh sangula, sapoe beureunan ukur 2 piring. Nah, katakan seperti gitu. Tuluy hiji jelema manehanana ada hirup mah perlu duit. Tapi kan keyakinan manehanana urang hayang senang di alam, urang hayang senang hirup kudu loba duit. Lebihkeun ka gawe pohon naon. Ciga ayeuna pandingan anu masa orderan atau naon atuh paduli hujan teu paduli naon tarabas eta gara-gara naon? Gara-gara manehanana meureunan mun fana teh mana atuh? Fana bae istilah fana teh. Ruksakna lainnya eta urang logat nama ruksak ngan istilahna teh bangsa mun aya wali majdub geuningan. Pan istilahna teh eta keur cicing dina makom fana jadi teu paduli naon anu karasa anu penting urang nepi kana tujuan geuningan. Kulantaran urang tujuanna hayang menangkeun duit, paduli hujan, paduli tiris, gaskeun seperti kitu. Tah jalma anu kitu teuing dina neangan anu dipika hayang mangka manehanana bakal disepikeun tina hal anu dipika butuh ku manehanana. Pan urang hirup mah teu pira ukur butuh 2 piring sangu nya. Heug dibarengan jeung syukuran eta bakal enjoy hirup teh. Kari-kari ayeuna urang geus dahar oke. Pamajikannya kaparaban budak kasakolakeun. Kari-kari pemikiran urang masih keneh hayang ieu bari jeung can karuhan kataekan. Tah biasana mangka otomatis jalma anu seperti kieu bakal dileungitkeun naon wae anu dipika butuh ku manehanana. Jadi bakal teh lieur we hungkul. Keterlaluan teuing mah lieur jadi penyakit geus saya bangkar. Ngijir kana dawuhan anu la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Geus urang mah tugas urang da ari ngaran-ngaran milik mah nya anu pada hakikatna mah geus aya nu nanggungnya. Anu cerita Imam Syafi'i jeung Imam Malik teh geuningan. Nu poho deui. Oh inget kan eta? Mantap. Tah seperti anu eta. Geus aya urang mah anu penting ikhtiar, masalah rezeki mana geus aya catatanana urang yakin meureun kadinya. Supaya naon? Nya supaya ayeuna awak teu capek teuing, ibadah kalakonan tuluy hirup jadi barokah, nu penting eta. Da ayeuna sok sanajan sakumaha urang adug-adugan neangan duit, tapi urang ditakdirkeun poe harita menang saan udah moal nambahan. Ya ilmu hakikat tapi nya ilmu hakikat ulah keneh-keneh urang percaya teuing kana takdir. Heug urang boga prinsip kieu, da lamun takdirna poe ayeuna menang duit bakal aya duit teh. Kumaha we jalanan bikeun ka teu ngalakukeun naon-naon salah eta. Lain kitu. Amun eta mah. Buat anu gawe ge pancang tang tu menang duitnya, kau nu aja daug gitu. Gitunya. Jadi sewajarna dan naon urang hirup di alam dunia teh nya geus aya tanggunganana gitu. Geus jadi tanggungan pangeran eta mah jadi tanggungan anu nyiptakeun. Ulah ikut campur kana urusan pangeran intina. Balik di kana kudu bisa ridho kana qada jeung qadar. Jika dia sakumaha ya. Tidak kamu angkat tinggal mah duit. Baju kecang angin dia ngaji duit ya itu kudu beres pada hari ini
Nah, itu kumaha ieu. Ini 3 juta aja. Urang kalah gawe. Ngaji. Itu kan duit contoh. Tapi Iya. namanya Ya, sing pinter-pinter nyaring antara hakikat jeung syariat. Area eta mah kasusna syariat atuh sabab naon urang semoga tanggung jawab. Sedengkeun pan anu carita eta geuningan Kangjeng Nabi keur jeung para sahabat ngaos teh anu ngaliwat, ngadon ngangon onta. Ajeng sahabat nu ngaji teh, parahnya mun basa urang parahnya cenah urang mah di dieu pang alus-alusna pang diukan sabab naon Kangjeng Nabi. Itu mah jelema ngadon neangan duit teh pagawean nanti cenah Kangjeng Nabi kumaha laki tuh cenah maneh teh. Maneh mah di dieu karek ngelmu itu mah geus ngamalkeun kitu. Nya urang oge gitu mandang ka bisa gitu. Nah urang mah di dieu karek gaji tapi ajari mah di ditu geus ngamalkeun tolabul halal fadidatun teh kan bisa wae. Lamun si adoe mah tuh aing mah ngaji itu mah hayo we di dunia kan bisa wae. jadi syariat tekad Syariat dari intina syariat anu dilakukan ku urang mah nu penting teu nepikeun kaninggalkeun kewajiban anu geus tangtu geus aman urang eudeuh beunghar urang eudeuh kumaha gitu pan dina kitab tasawuf mah nya ngaran-ngaran dunia wah pasti dibebeak tapi lamun makom syariat tuh seperti kitu nu penting urang teu ninggalkeun kana hak Allah teu ninggalkeun kana hak papada manusia naon salahna urang beunghar malahan Imam Syafi'i ngawajibkeun jelema Islam kudu beunghar. Tapi anu teh dina makola sabaraha jeung abi hadir ada ngurungan itu mah si umat namun sebutna teh lain non muslim gitu nya non muslim mah digubrageun kabeh Gubrageun kabeh kanikmatan teh nya di dunia teh kanikmatan teh. Soalna pan kieu dengan aya dalil yen kaalusan eta teh asyratu amsaliha hiji kaalusan pasti dibalas ku 10 kaalusan deui tah urang mah eta teh berlaku di alam dunia aya nu berlaku engke akarasana teh geus pae jalma Islam tah lamun kafir kafir teh bager non muslim lah non muslim bager tah kaalusan eta teh langsung ditamplokeun di alam dunia mah kan ulah aneh tatkala ayeuna dibandingkeun nya nah lobana jelema beunghar teh orang kafir gitu. Oh de ayat mah be naon be ayatnya teh be nah eta teh aya da dari aneh gitu nya dari non muslim mah emang jarang gitu nya kan perekonomian dan ditamplokeun teh nya ditamplokeun jadi supaya angket teh nya geus teu bisa ngungkit-ngungkit deui gitu tatkala hisab teh mun hisab teh dan Gusti cenah urang kayu ditakdirkeun neraka sedangkan urang di alam dunia teh nyumbang ke panti asuhan atau aku panti saeutik aya non muslim nu peduli teh gitu teu saeutik tapi pan ayeuna ngaluarkeun 50% dibalikeun teh sabaraha ribu persen atuh anu gitu lain beak ngadon buki nambahan anu gitu coba aja lemah Islam geuningan nya ieu mah sunatullah tatkala jelegur manehanana maju heug dina usaha eta teh aya hal-hal anu teu sesuai jeung syariat biasana masuk bangkrut orang Islam orang Yahudi mah teu kitu orang Yahudi orang non muslim mah teu kitu yang penting manehanana berehan wah geus lancar aja kita ulama diselamatkeun di dunia yang jenengna tanu ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir ya ulah aneh gitu tatkala ayeuna asa kieu asa sibuk hayo we sibuk di dunia depan pernah dina riwayat Kanjeng Nabi pernah naras ka malaikat Jibril anjeun pernah seuri can pernah naon tatkala naon maneh mah kajeng bisa seuri tatkala ninggalikeun jelema nu di alam dunia neangan katenangan malaikat Jibril malaikat Jibril ngaran-ngaran dunia mah tempatna sibuk tempatna amal ngaran dunia mah jelema Islam mah engke nyalsena di akhirat kene serius asli ya itu malaikatnya seurinya ngalih jelema ketenangan orang malaikat non alam dunia mah tempat kasibukan tempat amal tempat barang gawe mazraatul akhirah pepelakan jang engke di akhirat Gus bae mah dibalikeun cuk saha cenah alam dunia teu penting lamun ayeuna akhirat teh jadi sebab
kumaha urang baheula di alam dunia atuh berarti anu lebih penting mah di alam dunia meureun da geningan ketentuan kayak urang di akhirat teh tergantung amal urang di dunia berarti dunia teh penting cenah punya teh penting bagus bahala berarti nah geunah kumaha eta ya Jadi kenal ya kemana? apaan tinu sabulan tinu 30 poe 15 poe waktuna waktu suci waktu kotor kan ke sholat itu jadi maksudnya ibadah kumaha lamun ayeuna awewe eta meyakini waktu eta teh si horeng teh istihadoh nepikeun ka salat teh teu ka kodoan atuh meureun dicatetkeun ka gorengan kajengkeun lah Jelasin konsep dulu ya. oh eta mah kamari teu bisa diulang deui Ibu-ibu ieu mah ibu-ibu. nya kitu babhead kayak taroskeun teh ka si A teh da geus ngaraji kamari kamari aoces apaleun aoces Nah, aya nya YouTube kamari itu. Air di YouTube-nya. San upload. Ketinggalan. masa lanjut yuk keluar tina pembahasan itu yuk fakidul lima yataju ilahi seseorang anu terlalu dina mencari sesuatu mangka yakin bakal dileungitkeun bakal dikosongkeun tina naon anu dipikabutuh ku manehanana wa in kana sok sanajan kabuktian ieu si jalma eta malikat dunia anu ngamiliki kana dunia aima tegesna perkara baina samaya anu aya di antarana langit wal ardi jeung bumi minal amti-amti tina pirang-pirang banda wal jawahiri jeung pirang-pirang mutiara sok sanajan jalma anu boga sifat seperti kitu teh seseorang anu pangbeungharna di alam dunia malikat dunia anu ngamiliki kana dunia aima bainas samai wal ardi minal amti-amti wal jawahiri nyata hal nu aya di antara langit jeung bumi nyatana tina banda ajeng tina pirang-pirang intan mutiara sok sanajan jalma anu kitu teh jalma anu beunghar ayeuna urang beunghar gara-gara naon gara-gara urang usaha tapi urang teu boga katenangan pan loba nu kitu tah sedengkeun pan katenangan eta teh hal anu penting jang urang meureunna urang bisa sehat urang bisa semangat gawe ku ayeuna katenangan pan sok bedakeun init gawe antara tenang jeung kerungsing ka pamajikan beda teh gitu. Sedangkan pan ketenangan eta teh hal anu penting ya. Ta eta anu dicabutna ta eta. Dicabutna teh. Ayeuna loba duit. Bro di juru istilahna teh. Bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah, tapi ayeuna barang hakan jeung daging ge teu meunang naon geunana sos. Dibere gering atawa kumaha. Geus lah anu biasa. Biasa ya maksudna teh lain anu biasa dalam geus ditakdirkeun jadi jelema beunghar cing bisa syukur jadi jelema anu nya di bawah standar sabar aman aya jalan aya bagianna masing-masing ibu-ibu boga salaki beunghar oke bisa nyium hajar aswad diparengkeun ieu ayeuna teh ekonomina teu pati lancar cium salaki sorangan Hegeri dos sarua pan ganjaran jeung nyium hajar aswad. Aya bagianna. Lain masalah itu. Aya. Anu kamari eta apa pembahasan anu kamari teh? Naon? Artinya teu meunang. Naon maksud? Wal mutiu. Saya tanya walaupun orang tersebut sagala boga kerhirup di alam dunia tapi kebutuhan anu penting pikeun kahirupan manehanana bakal dicabut ku Allah. Wal muti'u jeung ari jalma anu taat, jalma anu bakti lillahi ka Allah taala bari namalur Allah eta mutaun bakal diturut, bakal ditaati linnasi ku manusia. Wa in kana sok sanajan kabuktian ieu muti aya mutiu tegasna jalma anu taat eta mamlukan jalma anu dimilik maksudna dimilik teh seorang hamba saya budak sok sanajan seseorang muti eta teh budak aya abdan tegasna budak linnasi pikeun para manusia wal qani'u jeung ari jalma anu qanaah anu bisa narima Aisakinu tegesna anu anteng atina aisakinul qalbi tegesna anu anteng atina inda adamil ma'lufati dina nalika eueuhna perkara anu dipikaresep
warodi aja ngerido bikis matillahi kalawan pambagi Allah ta'ala barina malur Allah eta goniyun jalma anu beunghar wa ingkana sok sanajan kabuktian ieu qoni jalma anu qanaah teh eta jaian anu keur lapar. Sabalikna seorang anu taat anu tingkah lakuna teh atas dasar perintah jeung larangan pada hakikatna jalma anu kitu jalma anu pangbeungharna sok sanajan keur dina kaayaan lapar. Ieu ya aya carita nu aheng. Waharobat jeung lumpat kabur saha imratun hiji awewe asiratun anu diboyong anu ditawan jadi tawanan mimbiladil kufri ti pirang-pirang nagara jalma kafir wa masyat jeung lempang ieu imroah si awewe teh miatai farsakhin kana jarak 200 farsakh. Farsakh teh sabaraha meter? Searching oh benar ya. 1 farsakh 5,5 kilometer. Kali 200 sabaraha? 1.500 kilometer. Di mana ka mana mun teh dia? Jadi kan Kediri bolak-balik. Tidi ke Kediri bolak-balik. Dulu kita cukup. Kita mah 120. Tuh nya seperti kitu. Lam takul barina eta awewe teh teu barang dahar syai'an kana hiji perkara. Fasuilat mangka ditanya ieu si awewe, kaifa barina kumaha qawayak wi qawiti kaifa barina kumaha qawiti bisa kuat ieu mar'ah alal masyi kana lempang bila aklin kalawan tanpa barang dahar. Faqalat mangka jawab ieu imro'ah kullama jungtu dina tatkala lapar kaula qara'tu mangka maca kaula kul huwallahu ahad talata marratin kana kul huwallahu ahad talata marratin barina 3 balikan fa asba'u mangka jadi wareg kaula. Jadi tak ieu jadi aya gitu aya geuningan jadi lamun anu ngabuktikeun cik bener teu jadi jalma anu qanaah jalma anu ridho manehanana jalma anu pangbeungharna sok sanajan dina kaayaan lapar geuningan aya ieu kisahna awewe jadi tawanan perang mun perang teh mah heug manehanana teh berhasil kabur ya ti negara kafir teh bari jeung jarak kaburna teh manehanana 200 farsakh dina perjalanan teu mawa naon-naon teu mawa kadaharan aya nu nanya eta maneh kumaha mah jeung bisa nepi ka dieu sedangkeun di perjalanan anu begitu jauh teu mawa naon-naon. Faqalat kullama jumtu qara'tu qul huwallahu ahad talata marratin fa asba. Urang mah cenah di perjalanan teh lamun kelapar maca kulhu 3 kali tatkala geus kitu teuing kunaon beuteung teh jadi wareg. Eta ini teh anu eta naon lain daku ikul akbar sih anu salah satu engke ahwalul kiamah teh pan jalma muslimah moal manggih kadaharan kecuali kadaharan teh wirid urang eta teh teuing kumaha kitu tah bayangkeun kumaha jelema kitu atuh barang dahar teu naon kadaharan teh ukur wirid tapi manehna bisa wareg tah teuing eta urang can kaetaan dengan engke teh bakal aya waktuna Pemajikan wirid kan mah. Bari di batuan. Oh ya. Oke batu. eta mah kanjeng nabi eta Aya kan memang. Nah, pangkuliwat ku batu. ada mun dikobong mah dikobong mah sakali 2 kali euy tengah peuting geus molor gara-gara lapar. Ada kieu teh pake ngapageun pake naon tunduh nya jadi geus teu inget geunian kana lapar teh nya wareg meureun teu inget kana lapar teh reup poe sare hudang sare manggi sangu aman kitu meureunna nu kaalaman ku urang mah nu kaalaman ku urang sok cicing di imah kaayaan lapar hese sare hog teu manggi kadahareun bisa teu sare sigana teh da can manggi kadaharan wah diteang nya
Lain atau seseorang anu meyakini urang barang dahar bisa warog, tuluy urang nginum bisa seger. Tah cek Mu'tazilah ari Ahlus Sunnah mah teu mengatakan seseorang tersebut nepikeun ka murtad henteu. Mu'tazilah mah murtad. Ngan ku Ahlus Sunnah mah kumaha nirakatana supaya urang ngaleungitkeun waham sangkaan urang dahar bisa wareg, nginum bisa seger, udud bisa ngeunah. Heug dimimitian ku bismillah supaya keyakinan urang anu tadi salah teh ya, leungit ku bismillah. Ngata teh. Jadi di dinya mah bismillah teh seolah-olah lain sunat tapi wajib. Soalnya naon keyakinan urang we ayeuna tanpa disadari, urang lapar pasti mikirna kana daharnya. Seolah-olah dahar teh bisa ngawaregeun, sedangkan hakikatna nu ngawaregeun mah lain kadaharan. Allah ngawaregeunna mah. Matakan aya kisah seperti kieu. Jadi warek teh cenah sugesti. Hese diberi kitu we. Durak mah. Lamun kitu mah atuh. Warung teh pana yang abadi itu waktu. Lagu apa? Aya tuh pertanyaan sakita. Dina pembahasan anu bieu atau anu can pati faham. Batu tilunya. Nah, cirina anu nya kan cinta ka Nabi teh tilu. Yang pertama Dan cinta ka Nabi, cinta kan hiji perkara naon eta mah? Seseorang anu benar-benar cinta cirina teh pasti lebih memilih barang, pasti lebih memilih kesenangan manehanana. Tuluy tadi teh pasti anu kahijina teh Manehanana teh maksudna teh anu dipika cinta. cinta. Pasti mentingkeun ngaheulakeun kana omongan manehanana daripada omongan anu sejen. Tilu cirina teh. Sedengkeun aya makalah aya dawuhan Nabi almar'u ma'aman ahabba, hiji jalma mah engke sabada maot bakal dibarengkeun deui teh jeung jalma anu dipika cintana. Tak karibandingkeun we. Urang ayeuna lebih memilih mana, lebih mementingkan omongan anu mana, tuluy lebih mementingkan karena kesenangan anu mana gitu. Gitu. Cara eta nama. Tidak ada yang ketinggalan. Mami kan seneng gaple, mama tak seneng gaple. Ibu pada gaple, padungnya kebelet. Parah we eta. Jauh asal enya we. Itu tanya keempat tuh. Ari pertanyaan mah. Sok sanajan saeutik kitu nya, sok sanajan saeutik, sok sanajan rada soalna ieu mah nya rada aya tasawufannya. Pokona mah aya gitu kejadian anu seperti bieu kok bisa wareg ayeuna kukul 3 kali. Tuluy ayeuna mengatakan seseorang paling beunghar di alam dunia sok sanajan kekayaan lapar. Tuluy ayeuna jelema paling teu boga tapi harta segala aya gitu teh. Lan ku akal mah teu pati ka harti. Ngan ieu logika nubuwah gitu. Logika nubuwah. Mugi-mugi cing manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina malil kutri wa tawadaka. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama nadha bil khairi wa nufat. Rabbana asli lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun
waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla tatiyana ruslul manun waghfir isturata akrama satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi ta'ala wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa alal lil kirami syurafa wa ala sabil masabil ghurar amraitu kafan sabat fi al-hasa warwatil jaisha bima'in amiri alama shiwa ma'adi wa ala duriyati wa zahiri amraitu kafan sabat fi al-hasa warwatil jaisha bima'in amiri alama shiwa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa zahiri amraitu kafan sabat fi al-asa warwatil jaisha bima'in amiri alama shiwa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa zahiri yassiril amro alaina sur'ata inna dhal amro alaina azuma wastajib minna du'ana karoma ya kariman ata rabbul kurama yaziril amro alaina sur'ata inna dhal amro alaina azuma wastajib minna du'ana karoma ya kariman anta rabbul kurama yassiril amro alaina sur'ata inna dal amro alaina azuma wastajib minna du'ana karoma ya kariman